Pajar stilu bulan kan mayar-mayar. Banyak aing di udag-udagku bos deui tah mayar. Ampun. Si aing ieu ngambil kontrakan 3 bulan can bayar. Ngabayun dengan aing bae ieu. Duh, kumaha aing duit ka mana ieu nya? Gawe henteu non teu baju gotu. Emong. Asih bayu tah. Duh, bahaya caranya. Kita tengah dia. Kira aing kanyawa maaf bayunya. Aing soalnya aing bayar kontrakan 3 bulan teh mayar. Bawana si Pajar ieu nya. Di mata budak. Bayu. Nah, sia eta. Wah, anu sia. Eta sia malah kabur. Diudag gua aing sia. Ngasih nabrak-nabrak aing. Jala pakai mata sia lempang. Kesaha? Pan sia. Jalan saya pakai mata, mata saya di dengkul lain, apa di kaki doang, mata kaki. Pan sia mah. Naon sia? Tah, kacamata si buka. Supaya kajeuleu. Tuh nya poek. Ih. Ngomong-ngomong saya kemana yang nanya? Dengan Pajar tadi manggih Pajar kok yang ditagih. Sia di tangan ku kolot sia tuh. Naon? Kucing siapa Kucing aing Pajar. Bener sia. Geura balik sia di bejan aing mah. Tadi yang nengan sia, kalau sia nengan aing. Geus atuh aing balik nya. Balikan itu sia. Aduh. Sia geus menabrak aing deui. Aing mah yeuh manggih awewe geus kotor deui bae lah aing. Bang. Bis. Eleh. Neng, kemana? Ngadengin suara tuh. Ih, itu asa budelan. Astagfirullahaladzim. Kabur. Eta si Neng budelan. Tuh bau. Eta budak bobogohan di dinya. Balik tas ya ka ditu, ha? Hei ibu, maaf bu, maaf. Kamu udah yang bisa terkadang. Kemana isi Pajarnya? Halo, Benang Chan. Eta budak kabur bae ya. Bener-bener Chan pernah diteluh ku dewek ya. Enggak segera ka dia. Oke, ka dia. Kumaha bro, eta budak benang tuh. Chan bro, Chan Benang. Emang bener-bener eta si budak si Pajar kutu kupret si bau hasem bu kelek eta teka panggih kurang. Saya budak etanya. Kumaha eta neangannya? Emang nage hiji-hijina cara aya. Kumaha? Urang tanyakeun ka warga. Tah, ning kurang kitu bae tanyakeun ke warga.
Tapi pertanyaan, lamun ditanyakan ke warga bohong kan teu kaita. Bingung orang. Pan mana nama? Manusia planet. Mau bohong lah. Ah, ibu-ibu. Mau udah tanya baik kalinya. Tanyakeun. Lamun teu bohong kumaha? Mahanya. Tanyakeun heula lah. Kasih ulah. Ayo. Ayo. Teh, punten teh. Numpang tanya. Enak gitu ah. Iya teh, orang ngarek nanya. Ka jelema anu karak keluar ti planet Pluto. Pluto. Pluto Lain, Mars. mun masuk. Boga tuh fotona. Oh, aya fotona. Cek. Ya, yang poho polana. Ai. Ya amsong, gede-gede. Teh, bau kayak gitu teh. Saya tanya. Asana kemari lewat. Orang mana gua? Lewat di mana teh? Di lodong sireum. Buset, di lodong sireum. Tanya ho. Di Beneran? orang mana gua? Teu nyaho. Tanya ho. Kamari ieu manehna kaluar ti Pluto ka dieu. Emang di planet itu. Muhun. Eta ti planet Pluto. Itu teh teu nyaho yeuh. Tanya ho. Mau. Kumaha yeuh? Geus lah balik lah. Yuk. Deh, nuhun teh nya. Nuhun teh. Duh. Nuhun teh. Si Nisa kemana sih? Tanya ho. Ini zaman arek ngaji, baik. Nges mulai can ngaji. Encan, sok pideng deui. Kamu nges bayan listrik, Beb. Atos, Kira-kira orang bakal telat mau ngaji nggak? Can. Nusin can telat. Heeh, pideng deui buang bang ngajina. Ketinggalan moal urang ngajina yuk berangkat ayeuna. Halo. Assalamualaikum. Beli. Gelisna itu cewek. Jadi Bang. Burung tanya. Ya Allah. Ya Allah ngomong lain mageram mandi bau asem. Itu cewek. Nyahonya. Kasihan Neng. Kabina-bina. Roras tamang cek kami ke mandi-mandi. Ngomong keneng ngundek pindah mah. Kabina-bina. Aing. Terus kieu mah aing lah nengan pajar aing lah. Ces aing ka mana boy ka budak. Eta si Wawan kunaon lah Kang Guling. Wah bae. Sekali na aya. Dengan rusuh, sekali na eueuh kangen ka manehna. Bak amak teu jelas. Tadi bayu nanyakan si pajar. Wah, aing ngomong Neng mau pindah mah lain kadu ulah kos kitu. Yakin aing deui. Naon kos nu butuh bae ka aing. Aing kerung sih aing puus di tangan ku Bayu aing nyebut bae deui mah. Kunaon teh teu nyahoan ku Bayu. Kalaki kos kitu. Sepuna kalah bernyit dasar beuget jorek kos bawa beuget bayawak. Iya bener. Nah, bela poing lah ngomongan. Naon coba tanimitiana. Wah, set dasya. Sepuna tadi Kang Guling. Awewe nyamperan awewe malah awena. Nah, itu teh lang teu bebeja ka aing. Bisa kunaon? Itu ngaguling lah. Bakuna teu kunaon? Bangkuna. Banget sia tah kuna naon emangna. Ah, salakeun bangku. Sateu jasa ya beuget aja. Naon? Aliando sirip. Aliando sarip. Teu nyahoan. Aliando. Buset sangkuriang turun di ian si dikutuk sia mah eta. Eta sia. Setengah ngaca saya ta. Kos bayawak banget sia. Tadi sia di tangan sia. Saha? Ku Bayu. Bisa ngomong naon? Ayo sia. Ayo masalah naon sia ku Bayu. Tadi bae ngomong naon? Di tangan sia ku Bayu. Tadi geus sia. Naon? Aing boga hutang. Buset da eta. Naon Ayo ya? sia. Buat naon eta? Naon? Kunyit. Lo kan? Sia mah. Pesan ini sia ngakanan sirih bae. Perasaan aing sikat gigi aing.
Jangan saya nge saya lah. Kapangin yang bayu sia. Ih, ulah enak nyumput aing boga hutang 3 bulan yang teu bayar kontrakan. Ih, sia di tangan siapa kok nama? Terus ngomong naon ka Bayu? Hah? Ngomong naon? Emang ngomong emang nutupan be. Kumaha? Oh, yang tamanggih digitukeun gua aing. Buset, di atasnya jempol. Ih, bating. Asa kunaon? Kekerungan bae seh. Iya, eta jempol sia eta kus jempol suku badak najis. Eta sia balik deui jeung badak. Parah sakitu mah sia. Waduh, buset. Kunaon sia? Tiar. Aing boga hutang ka Tiar soalna. Cicing halangan. Yang kemana nya? Bingung gua. Atuh budak tuh. Sampeurkeun, yuk. Udah ngeula, nyahun manehna nepukeun urang. Ya muak. Cicing sia hampura. Kepeuti sana kenal sia di bau kitu heh. Keceplosan. Hei, aman bung sia. Cicing. Geus cicing. Aman jar. Aman pokoknya mah aman. Aman sia di dia. Tenang, nyumput pe di tukangan aing. Nyumput. Kabur. Eta sia jarjit. Kemana lompatna? Ngeledek. Sampeurkeun urang. Kabur, Bos. Kabur. Ih, Urang udah kayu. Ayo. Ente kabelah ditu, urang kabelah dieu. Siap. Ayo. Salah. Puter. Ente kabelah ditu. tuh nyamperkeun deh. Emang bung aya urusan lah. Ih, bung aya urusan aing mah bung aing mah. Woi, sia, belum kemana-mana sia, oi. Oi. Ya. Naon? Urusan sia. Urusan naon? Hutang. Hutang. Oh. Jadi pak. Pak, ampun Pak. Kemana sia, main hutang sia? Ampun Pak, capek aing Pak. Capek yang isu, wah. Pokoknya nama yang minta kaji. Bayar sia 7 bulan. Teu duit. Mana sia? Naonan yuk. Ih, Kemana sia? kela naon yuk naon. Naon yuk. Coba dijon. Naon ieu sih? Naon jar? Aing diudag-udag sia. Ente boga masalah ya. Diberi aing ditagih hutang, aing teu duit aing yeuh. Ngesal aing boga baturan jeung sia. Aing teu duit lan, sia mah ngertikeun coba ka aing sia. Kumaha sih sebagai babaturan? Aing dijadikan pelampiasan utang-utang. Aing Aing minta tolong ka sia. tolong naon? Sebagai duit tuh. Boga duit. Gampang duit mah. Bro, emang sasien boga hutang? Ngomong hutang sama si Pajar. Terus 7 juta. 7 juta. 7 bulan. Salah. 7 bulan can berkontrakan. Oh, aing. Terus Eta jelemana. eta. Eta budak pernah kompromi duaan. Oh, Hutang-hutang cenah. Ya ampun. Wah, coba wan bantuan aing jadi berudag ieu ku si Tiar. Buang aing ngomong bantuan jeung sia. Penting. Kabina 2 sia mah teh. Kami bina eta mah. Mah sudah aing eta. Buang aing mah mun masalah utang mah boga duit. Bisa mah. Cenah mayar iraha sia 7 bulan, 7 juta, 7 minggu, 7 hari, 7 poe, 7 menit, 7 detik. Eta sia ngomong lalaunan be, kabina bina. Saya boga hutang atuh geura bayar. Di mamana guys ya. Lamun boga hutang mah sesuk dibawa pae sia. Daek siapa yang tiheula? Dengekeun. Astagfirullahaladzim. Emang ngadukung ya, mending kena kubur hidup. Eta sia sia sebagai pekerja kumaha sih? Kubur hidup bae mendingan. Kita karunya ka aing. Sia mah aing dudak-udak sia mah kos disangka maling aing. Terus maka bawa aing tinggalkan aing. Saya malah curhat. Curhat sia mah alasan ge mung bayar hutang. Mana ge buka hutang ka aing eta? Bara duit 50.000. buset. Ya 50.000 doang. Sawaan 50.000 gede dikit bae berarti. 50.000 ka aing. Sinda aing boga baturan lebating hutang ih. Mending saya jual kumis tah. Eta sia mending ngeundah teh ngomong. Kumis beracun eta jual lumayan sia. Saya nya sia. Sabiji 1.000. Bener. Buset. Hutang kumaha hutang. Aing mah teu kaca mah.
Bos aing nelpon bae ieu sia buka hutang 7.707.777 sia. Aing teu boga duit. Kumaha ieu bos? Kumaha. Ah, bos nelponan baik. Berai waktu lah. Mending urang gotong yuk ka bos yuk. Ayo. Siap tuh, bantu gotong. Bantuan. Ayo. Ayo makan ya. Kasih aing mah. Ayo kemana aing mau kemana? Oh. Iya bos. Iya. Kumaha bos ya? Bos kumaha ya, bos? Iya. Kedek bayar hutang. Asya. Hah? Awewe mah digedekeun. Awewe mah nomor hiji, Pak. Hutang mah nomor 2. Bayar heula hutang. Bayar siapa jar? Bayar heula hutang sia ka aing. Wah, coba bantuan aing Oh, sih. saya buka hutang aing 50.000. Man Asia. Bang siang geus eta. Kucing saya geus dikubur. Wah, semua ngomongin ucing. Ucing. Ieu hutang ieu. Ah, siap aja Bos, bayar hutang kumaha siap. nih bos? Nggak sih bayar kan saya Bantuan aing tuh. tak mampu bayar kan. Aing teu boga duit aing he. Nah resikonya saya kudu dibalangkeun. Tadi udah kabur baik. Aing bos digusur dek dibalangkeun deui. Balangkeun bela. Balangkeun teh geus ya. Atuh atuh.